biasa. Awas. Ditunggu-tunggu ti tadi sia kakara datang ayeuna. Mana Semar? Mana Semar? Hei! Mana Semar? Semar eueuh aing hakan ku sia. Tres lawan. Hayo lawan. Dasar. Hayo lawan. Mobil anu paragi ieu teh ngalusan jalan teh naon? Lain. Hayo lawan. Molen. Oh, si Molen. Ai anu di ieu teh lah. Anu pergi ngagalengkeun tibu teh. Hayo lawan Kormik. Ayo lawan Kormik. Lamun nek meh anu Semar. Repakeun kiwa kalawan teng apa wani anjeun? Wani kunaon? Tega lara, tega. Pati, tega. Salam ti kerba. Salam rasna. Salam ti kerba. Allah. Kumaha ieu? Kumaha ngorana eta aki-aki eta. Tah, karek sasalaman. Geus ngajol. Karek sasalaman geus ngajolong jong komo digelutkeun mah teh eyod mah. Cicing heula cing. Tuh, cepat. Sia teu hangsir deukeut aki-aki eta. Kiina ki remen tapi teu kahanap cicing. Tangkap dia. Oke, Bos. Papung kali Ciliwung. Papung Worodoyong kali Asin. Abiasa. Kamu harus berbicara selamat tinggal hari ini. Dikarenakan besok kamu akan mati. Salam olahraga. Nah. Tangkap dia. Oke, Bos. Wah, Abiasa hayang we disebut bos. kunaon teh Kang? Jajan saperak-perakatan. Geus kolot boga duit ti mah. Aing geus kolot boga duit di mana atuh? Siapa nama kamu orang jelek? Siapa nama kamu orang jelek? Cepot. Jekot. Heeh. Naon jadi huntu? Saliwang jelema teh. Bintang Jekot, cepot, juri. Yang belakang, yang hidungnya panjang, udel. Sudel, henges rek sudel rek asdel. Yang paling jelek, yang duduknya di belakang, yang hidungnya bunder-bunder, bunder-bunder. Yang paling jelek pokoknya. Siapa nama kamu? Bilang gue yang paling jelek. Emang lu ganteng? Emang lu cantik? Gigimu ngulawit? Apa gigi? Apa beteng simet? Lamun nyawa beteng simet. Wah tidak lebok mas ya. Woi, anak buah saya. Hengi hoke 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 hoke. Sini hoke hoke. Mr. Kolahara bunuh sekarang juga bos belakang oke. Mister Kolar dari negara Cicadas. Mr. Kolahar jorwa rek Mr. Kolahar kek. Lain di arah. Mister jari-jari. Geus kolot oge di ranting. Minum-minum dulu bos. Apa tuh sebentar? Ada kiwi-kiwi. Selamat berdua. Woi, iya, woi, iya. Kita minum kawa-kawa. Gening jeung rombongan lagi gelut Itu dia sudah biasa. Kamu baru tahu. Setiap bertemu. Itu sudah biasa. Kalau dia mau duduk mesti dia berantem dulu. Kalau dia mau makan mesti dia berantem dulu. Kalau dia mau tidur pun mesti dia berantem dulu. Berantem terus itu mah. Nek parasmanan gelut lah. Punya jawara. Kumaha lamun aya ngising del.
ngising gelut mah. Hayang ngisi. Ieu hayang tiula, ieu hayang gelut. Heunya gelut heula jawara mah hayang ngisi hayang dahar ge. Atuh meureudel ngampiot man teh. Jadi mun geus ngampiot teh si ditaplokeun. Asal neungeul drop. Pergi kamu. Tidak. Pergi. Tidak. Pergi. Tidak. Selangkah kaki pun aku takkan pergi. Melainkan kau yang harusnya di depan penglihatan saya. Waduh. Ay. Sumilik sama si Nata. Ada teh ya. Harap atuh tong tukang teuing. Kalem we bos. Ulah gelutih aing geus rek jam 2 can gelut kene wae. Oh, teh sore itu. Tak alok geus hayang nepo gelut. Waktu mah geus aya 3 kali sampak mah itu lah, sampak. Buat geus beak sampak. Coca-Cola di bawah aja. Ya. Apa itu? Cakep. Apa? Coca-Cola di bawah aja. Pasti kau minum semuanya. Jangan coba kau kepada saya. Pasti kau bunuh semuanya. Balas Kang. Pantun apa sekali lagi. Coca-Cola di bawah aja. Pasti kau minum semuanya. Jangan coba kau kepada saya. Pasti kau bunuh semuanya. Pantun balas pantun. Pantun, balas pantun ya, Kang. Kini kuang-kuang. Getok-getok pepunduyan. Nih. Kunaon Aisyah urang rek dibunuh si pantun itu kala dihajar ku nini. Teu nyambung juri. Siapa teh hajar nini. Jabong-jabong suka melang. Pala salah. Salah lain gitu, Kang. Rabak kutuk bakan kiara. Komo eta mah. Ya kan itu nama rabak kutuk bakan kiara banyak ngaruh kutuk teu kira-kira. Jang kuya belentuk di tengah sawah. Jengeun kula nu ngadungkuk tengah sawah. Om bilang, kata Om dalam pantun, Coca-Cola di bawah ya pasti kau minum semuanya. Kata Om, jangan coba kau kepada saya, pasti kau bunuh semuanya. Balasan pantun dariku untuk Om. Beli ketupat Om ke toko Cina. Saya makan satu persatu. Jangan cepat Om menghina. Cobalah dulu satu persatu. Nele osya kaing. Iya, kecil. Dengerin pantun dari gue. Ini paling cakep. Anak-anak, Ya, adik-adik sekalian, betul. yang belum tidur dengerin ya pantun ya. Ya. Burung pelatuk dimakan kucing. Cakep. Ada ular di sisinya. Cakep. Mata udah agak ngantuk, kepala ugah agak pusing. Cakep. Kok belum keluar air kopinya? Siapa makan uci kopi wah. Yang penting perut gua anget. Tangkap dia. Tangkap dia. Oke bos. Woi. Bumi kuncang kencing. Lagu nanti ya, lagu gerong. Takap Kim. Nyap. Gening si Akim. Pudel aing asawawuh. Jika budak Tanjung Jaya. Eta mah si Rastim. Si Anyuh itu. Salawe 25. Tuh, beres, Kang. Naon? Salawe 25. Terus Salawe 25. Heunan ka dituna. Salawe 25 deh. Dari mana? Salikur 20 hiji. Oh, terus? Kadituna kumaha, Kang? Naon? Salikur 20 hiji, salawe 25. Salawe 25. Terus? Salikur. Salikur 20 hiji. Heueuh sina naon? Oh, Salawe 25. Salawe cek. Salikur. Wah!
lain jedogeun heula jurig. Oh, ambe tamat heula. Aing hayang nyaho eusina kan salawe salikur. Salawe salikur. Yo, mun aya layan, itu geus ngadeukeutan janari. Oh, tos sakloba. Mun geus manggih layan ti sore ge yeuh. Teu saha teh idri-idran teh neangan layan. Geus Ayeuna manggih janari geus. anteurkeun ya pokona. Dede, tenang da moal ayeuna ngabejakeun. Si grek indit mah. Keun bae ge PHP-keun gaji mah. Dina naon-naon teh kana salawe salikur. Teu nyaho sia rombongan aing gerede parabotna. Nah, Sok hareureyan rombongan aing. Da awak mah nya kan. sia datang deui ka rombongan aing. Awak. Sugan geus nyahon parabotna gede mah moal ngasrong. Sia teh. Lawan teh goreng. Parabot. Gede-gede teuing peupeurieun hartabana teu boga. Atuh gede-gede parabot. Yeuh, nu gede parabot mah yeuh sok pada nalatahkeun. Iya. Ulah ngaheureyan rombongan ieu gara-gara parabot. Parabot gede meket anaga embu cepot baeud bendu nih ye. Geuning si gareng mah gelo da wala dulur ge dihajar wae nya. Parabot aing mah teu nyaho dulur, teu nyaho rombongan, Teu nyaho. teu nyaho itu teu nyaho ieu nu penting datang ka dieu ngasrok. Hajar tebem. Hajar. Woi. Why? Say. Why? Ya. Why? Ya, why santai. Ya. Why? Ya. Why? Ya. Why? Ya. Tegelut naon, Del? Sigala ngelayangan. Kita aing eungap neuleuh. Why? Sat. Iya. Woi, ha? Iya. Iya. Why? Lain jedogeun curi. Aing di otenan. Nyaho ku aing teh keur diheureyan heula. Woi. Ya. Hai gareng, awas gareng. Hei. Satu mati Jama marah pada Melayu Pada Melayu Aduh mundur bangga mulai Woi, hey. Say. Tong nyekel sabik, ai. Awas. Woi, woi. Ai. Nepi ka kosedan aku ai. Kosedan mana kan? Hah, nan? Kosedan mah itu. Itu Ai kakalian duku. Wah, ya, ya. Suy, woi. Iya. Waduh, Jedogeun atuh. banyak. Nu boga parabot kuat pulicina. Awas, siap penyong. Aja Melayu Jangan lari Lawan Gunung Lodengan Ringrang Juang Di medan perang Ber. Woi. Santai, santai, Rama santai. Woi. Ya, awas dihanap. Woi. Hei.
sia. Aduh. Aduh. Ya. Sia ku aing awas ah. Tenang Ruden. Tering arang. Ngayonan. Musuh nutun. Turun abah rek lu turun. Hese bah hese. Abah rek- Turun. Abah rek gelut. Ya ini gelut. Ih hayang kabantikeun hayang ka teungeul. Hese bah hese. Sok abahna cingogo sok. Turun. Hese bah hese. Hese geus hese bah apun rapet. Lawan apun rapet. Tuh mungeun we. Hei. Hayo ka dieu sia. Ieu teh atuh budakna turunkeun heula atuh. Pura ku gelut jeung mamawa budak. Oh iya. Jontohan teh bener ka Terus budak. Pak, ke ujang geus gederek jadi tukang gelut mah. Oh, tungtung nate nyontoan di budak teh bawa ka masjid gitu. Di masjid mah budak aing mah heureuy wae. Meuni kan heureuy di masjid budak mah. Meuni kan heureuy jeung masjid jeung tibatan budak heureuy di luar keun bae da ngaran-ngaran budak. Wah, Budak aing ditayong. Cing aing ge turun moal balik gelut mah budak mah. Jamayung. Merasa mati. Hey! Mana pada mayat. Wah! Oh, la. Gimana? Lagi kuat. La. Kerasa? Ya kerasa jadi. Sistem udah duluan yang geus. Iya. Woi. Iya. Del, siakot murilit. Apa ini? Waduh. Perbuat aing kan ngomong nak itu mah. Woi. Iya, headset. Iya. Orang jelek begini. Terus, wah si garing bener. Iya. Kemana dia? Woi, pantas saya nyut. Gimana? Siapa kamu? Siapa kamu orang bagus? Siapa kamu? Siapa kamu? Jawab! Saya Gatot Kaca. Siapa? Gatot Kaca. Orang mana? Saya dari Amarta. Waduh, Gatot Kaca bisa bahasa Indonesia. Woi! Wajar. Ya Melayu, jangan lari. Lawan. Yuk. Lo. Tenang Ruden, teringalan. Woi! Sakit! Udah. Toto marah, toto mati. Waduh. Juragan Gatot Kaca teh aku perang mah. Rek sabar hiji cakil. Ya udah, iya terus.
teh bibit tas nah hanyut menta kanu maha kawasa ambeh kumaha hadapan cek ajaran nu maha kawasa mah nya bakal ngarejekian asal ka jelema anu daek nyaring ti peuting dipeting laras komo jeung barihna wirid tapi kade nyaring ti peuting ge lain gapleh lain ngome HP kudu wirid bibit teh tas wirid terus kandatangan ilham kumaha cek ilham ulin cenah ka jalan kokom ambo kokom pan bibit teh ngaran teh kokom kokom dongkrak teh oh, iya bibit teh adalah teh kokom dongkrak mulin ka jalan namun hayang milik tapi aing geus leuwih 15 meter milik teh di mana cenah Jawa anda sesile lempangannya eta jero kawi hawas tos teuing carogena membeureun di bumi nuju kerek laras sarogena mah di bumi meureunna nuju haneut di simut nya aya istrina mah di buruan lak nahan katunu kelaknya cing sabar we gelis gitu cing sabar orang mana ini jangan kok orang gila kamu orang gila sing horeng ilham teh palsu bakal jin meureunan nu ngewa ka bibi kita ulin ka sisi jalan aya milik teh geuning aing kalah heneug angeun ditajong pas kanu susu pisan woi ieu mah aya jalma ka ditu kunaon ieu teh kalangan wae halangan jalan saumur mamawa sirah nu ieu kakara aya nempo jelema hiber kumahanya ngapung ka luhur enah teuing lamun bibi jadi pamajikanana nya rek milu we bulan madu teh di awan biru meureunna di luhur bulan madu di awan biru iya tah iya dayan mangkaku awas bi awas minggu udah gila baik kumah bi awas bi da wala tong jalan dia da wala anu gelo monyong padahal nu gelo eta mah ti sora ge aya jalanna ka ditu monyong aya nu gelo monyong duh ilah kalah nyangereng kieu monyong seutik ewang monyong ieu meureunna milik kan bae aya parimasa cek paribasa bapak guru berakit-rakit ke tepian naon berakit-rakit naon ke hulu berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke hulu enan berenang-berenang ke tepian bersakit-sakit dahulu tadi ditajong bersenang-senang ada segernya tate lamun dicium ku budak ngora teh ye satengah tahun umur teh namahan paingan hayang kanu ngora wae bibi mah kitu jadi dicium ku nu ngora teh komo ku bujangan mata teh ye 7 bulan satengah nama aduh ku berondong awas bi wing keur ngudag ngomong budak masjid wing mah bitas di teh make kopetas di masjid asar adan ya tukang adan ya bukan tukang adan tukang somat tukang komat gareng jalan itu gareng hayang beak amak sia kadi mah aya ieu aya bogig kadi mah aya bobogig hirup gareng Masa ngeting ewang gareng ngomong budak masjid ngomong geus insaf ngomong ustad cek si opik dia mana ustad juga manusia teu kaop anu ningali nu herang ya hai gerang andang lain gerang ngampi kok koloyongan batu mangga sararees ayo gerang ngerakeun di dieu mah nu kieu ya udah ngerang ada lemur besi camal keur diruat ya lemur teh ulah di kotoran kurang hayang diusir ku Abah Empeng hayang geura merenahkeun awak geus lah lain waktu lah kagok aing mah keur tugas
sakedeung deui da ini loba jelema jeung caang ongkoh deui. Oh. Sok Jeung kadieu. sok riang-riang. Jeung saha? Si nyaho rombongan aing di dieu atuh. Nabeuh di dieu nya. Apal. Apal di bejaan api. Jeung saha ti ditu cici bungur ka dieu jeung saha? Jeung nu garelo. Jeung negara eta milu jeung si mobil si selu. Milu kanu truk. Ombu dihareup jeung si selu. Tuh si selu tega di tukang wae. Di tukang. Hah? Di tukang mah di luhureun supir. Di punggu. Di luhureun supir. Di topi mobil. Aing geus kakayut ku udahan. Tadi mah beura kakayut ku kabel wifi. Di luhureun mobil. Geuning aya kai teh geuning luhureun mobil. Topi. Aing di dinya aing mobil teh meureun gelo supir teh da nyawa aya aingan. Aing direk. Geus kait kan udahan geus. Aing kuat tikarai kanudahan buah di rem. Ya buah geus meunang setengah karung. Kira-kira moal dihakan ulah sok malingan buah. Dosa teu keudeu. Eta na mubadi rek. Hayu tuh arek mah aing bisinit manten. Hayu atuh sok saeutik we nya. Nikmat jang. Idit. Aya aing mah kumaha nu dihareup. Boga anak buah teh bener. Kapanggih. Bener kapanggih. Urut aganya tadi, urut aganya. Urut tunungannya tadi. Kumaha ina kabarna? Nya kitu dah heuh jelema eta mah. Udah gitu. Entong di dieu wae eta mah lamun dibetok di mana-mana ge di pasar aya. Aya di pasar Kalijati kabar itu enggak. Kadang-kala sok si royek teh nangunyar gitu. Sakil masih sakil duga sakil. Oh si pana atuh. Tadi teh gini kan. Sok api-api. Aya aing mah kumaha nu dihareup. Nu dihareup ngok. Akang Nya. Ari uing mah kumaha pingpinan. Uing mah urut saha? Urut si cepot. Daun. Artina teu si cepot mah teuing urut teuing henteu. Dikepret ku aing sia. Ari uing mah kumaha pingpinan. Udaun nyiram. Lalaki nyiram bau. Bau si cepot, bau dah diri si udel. Aya nu mimiti mah Ya, uing urus si udel urus si cepot. Buah-buah si cepot urut diketik gue sia. Tong. Urang ngajar sia. Awas banyak. Dia siap biasa. Mundur. Adi ge geus teu kuat. Mundur lain babad lain tanding. Ke, ye, maju. Yang nitih kana wanci. Nu dianggap ustari, ninggang kana mangsa. Nu dianggap ninggang nitih wanci nu nitih wanci dianggap ustari ninggang beungeut sia heset leuwih ya aing ngomong. Dorakati kolot teh kitu. Eta teh ngaranna teh dorakati kolot lamun nek ngomong poho teh dorakati kolot teu beda tukang rincik. Selamat malam, selamat menyaksikan babak semifinal Resi Kerba melawan Resi Biasa. Hayo, aing mah kiih wae aing mah tuh ge. Mus kiih. Coba dipempesan cepot. Mana Biasa teh mana? Ayo ke, kadeke. Tah nyangakeun ieu nu dianti-anti
Nudi anti teh ti tadi sok gerak bereng perang sampah gere-gere tong nu mana nu eleh bakal dipotong ku bapak otong bandar kadong dong sok gerak breng ya tuh gerak breng tega lara sampean tega pati sampean tega perang Teuyogamana perang Girigamana Teuyogamana sadasaring samudra Girigamana sapuncak ke gunung maju tantang geus sakrap wana kula diri coba tenang loda teringat hidup biasa sejak tangga makanan
pun kesana sedaya bandingan guru sewu kacamata satria bagaimana lungguh tipu adami cerini jalmi utama terali kena diri tepoh perwadu mati lir muning rarakitan lir kuda papasangan lain kalau sotenu umur jiwa perang nama hade awas Kudu mundur pantran mulan berjuang di medan balas gerak balik sabab dina waktu kainana anjeun ngancam pati Semar Badranaya Semar Badranaya jasa nunggus moal bisa ditebus kudunya satangtung ijuk kaula anak kaula buyut kaula ku Semar diuruskeun Semar keur nila dewata diancam pati ku anjeun ye bugang cikalna bang arpedra lajeng ayat saya nulung surti kegeni wati mamani ratana demang ring pangkonan woi mamani ratana demang ring pangkonan pada manggulingan rana santamat riwayat biasa jasa anjeun katarima ku Semar sanajan teu katempo tapi warga nempok kehebatan sumrah jiwa anjeun tapi hampura biasa leuleus ala kerpa hudang astagfirullahaladzim ini yang anu cekula tadi kumaha di mah hayang ilmu aja jining manusia payahan Semar ieu mah pan lain Semar biasa ya jadi Semar teu aya ka mana dila di Bata hartina dila di Bata kirang apal nah geuning ka biasa aya Gatot Kaca di Semar perang jeung Gatot Kaca tangguh ku abdi dikepet ngabangkieun saha nu ngabangkieun Gatot Kaca hartina abdi menang perang jeung jalma modifikasieun ai karpa hidang teu moal nangtung bandera atuh kerpa ayeuna ngepret Gatot Kaca ngabangkieun dina elehna kerpa turun wibawa Gatot Kaca mah atuh sarua we jeung mahasiswa ngalaman SD lamun perang kudu jeung sababar satanding
Gatot Kaca ribu sujud lawan teu mundur sasihku teu ngejar satunya beas jeung sajajaranana ya jeung Resi Malai jajaran dumukna Resi Kerpa jeung Resi biasa nu eleh saha nu ngagoler ku ilmu kaula memang ngagoler ieu anjeun leuwih teu heula eleh ku biasa mana kajago anjeun tapi ke di mana anjeun kayanana hayang jago lamun geus kabogaan aci-aci ning manusia boro sipating manusia digitik kakalangkangan mun ngemat ilmu eta anjeun bakal kayana gagas sakti mantraguna atosan bojana kulit paehan heula Semar di mana Semar teh biasa buayana sia jadi wadal di dieu lir pena ieu kajadian parantos kauninga ku kayanana jalaran Semar dina waktu sidina nila dewatana parantos tuntas kayaan ditimang ku Sang Hyang Wenang sareng Togog Bijo Mantri malah ieu kajadian parantos kuninga tos sadayana siapikeun ewa kayaan ngarengskeun pajugregan Jukung sawuyuna batur sabeluluna Prabu Drewati nyurit ing Mega Biru anyat sang ing Mega Malang ditugaskan ku Jagatna tapi kenyokot Resi Kerpa gitu aja Bayung panggrana Retebing bang orang enak kanca anu sakuduna kayan warga teh mengeningkan cipta anu sakuduna warga teh kana sumerah diri ka Gustina kalah kahayo nyieun kajadian di pigarap Resi Kerpa kudu tanggung jawab pada kajadian nyumputna ge didinya kasiri anjeun bakal dia dili ku penegak hukum sawarga Yepati dibawa ka sawarga ku kaula mangkede kawirangan ayuan kaula jagatna teh geus warga mikloka lain we manusia anu keur meningkat cipta dewa ge caricing Semar keur nila dewa tama ieu maya insan anu nyen kajadian urang ngajar sia ya nu nangkep di tukang kaula leuleus anjeun waduh kala-kala ieu bangsa naon leuleus maka maju hidang cager leuleus nu irungna panjang cager leuleuskeun atuh bah nyebut abah sia ka aing leuleus gitu asok-asokan cagerkeun atuh dah bang kudu asokeun cager nonggeng maju ngewa aing gebrak eta aduh aya anak barudak anak king anak bapa munur jam anak togok adi aing geura omean eta manusia ulah rek ngagoda jelema nu iman ulah rek ngagoda jelema nu eling togok keun titah istiqomah
Titanya ho jalan anu lempeng jalan gesan pimulangan titanya ho gedong-gedong pikeun pingancikeun di alam anu kadua alam balitungan alam kalanggengan aing dihargaan ku dewa nasi aing kalah nyeun karaman kurajar ayana ayana tersangka nu kieu jadina sanajan ti kajauhan kulit waruhanggan daru sinengul cager jagat nata iya balik kulit waruhanggan daru sinengul cager kasepuhan iya mulang iya jeung aing cing horeng kaluar sia Lele Semar kumaha menyong wah ilah udah belah sugan lalakon eleh lele cager di baguru pulang cager kasepuhan kuliah pulang hayo ditantang Lele Semar alah kemonannya kepunten sekedap le entong leles entong kanu ngaluluskeun teh ku teman-teman teh embung atuh batur hareuras naon teh hayang heuras sorangannya aya kitu dah bener heuras sorangan trojo lulus ieu saha urang sabenerna da urusan yang resi kerpa mah eueuh keur diadili di hakim penegak hukum ti sawarga mikloka jaksa agung yauma dipati ente saha teu perlu nyaho hah teu perlu nyaho kumaha anjeun tong nanya teu perlu nyaho sakaula lamun teu perlu nyaho tong nemongan sia lamun cek di dinya ngajawab teu perlu nyaho tong nemongan jalma nu katempo diperlukeun nyaho kirang barat tah KTP-na tah identitasna kaula sangiang naon sangiang sastra geni kerpa murid kaula hayang ilmu eta kerpa teh datang ka kaula ilmu aji ning manusia ceuk kula syarat mun hayang ilmu eta podarana Semar ari alasan nek mehan Semar teu perlu nyaho sangiang turuan ti mana tong loba carita leuleus dawala woi gareng lulus cicing heula lulus cager hah cager bunga hayang lulus teh ngeunaheun sia jadi kanu hees tibra polisi no ngigir sia hah ngigir dengan kalau riji terus tong reling lamun cantik kejebur kak proyek tong cager gareng bunga tadi geus cager geuning teu hudang nya geus kolot cager mah cager ngan teu bisa hudang cager bung lamun bung cager gelo atuh la eyang cager tah gelo uing mah la sayang mundur hah mundur kadieu apaan mundur maju dawala cager nek ka mana ngampi gendam udang Semar ayana Lele Semar aduh sia bahaya bapak ini
udang. Ya nah, ngelap. Dah, leles. Iya. Sager. Wah, leles. Iya. Sager. Wah, leles. Sager. Sager. Leles beureun. Pahili. Nu ieu. Sager. Leles tagen. Leles. Nu aya di hareupeun kaula. Nyata salah itu leles nu aya hareupeun kaula sia ngahalangan-halangan wae. Setan. Deh, sia cepot batur. Hayang rusak. Nu boga ngambek ngawe wae. Leles satria nu hareupeun kaula. Aduh. Pangnodek di belakang koredas kantun tadasna Las urang gogonya kang paturai kantun waasna lawatan dengan lawatan cocongan araya di jalan mangan karena jaga lu Papa dekat kurang kesepi sosokan daini kurang pajau abang pe orang apa jauh pepejak mah pepejak jalan kadipun meser kupat api warna utar-utar dok diamona pepejah mah bapak ustad dan pepejah birek wangsu Aya Bapak Ustad. wah ngopat kawanan ibu ustad endang anu mager kawanan gunung guntur gunung guntur gunung guntur Jamarica. jalan aman Pak Haji ini jangan gongong ke Cimandiri amit punur bos ino anu bager daba dewa masul waktosna parantos dugi bapak RT ibu RT parantos dugi titip diri sama sang badan iwang kapanutan luran keguti numur bing alam kepusti numur bing alam saninten buat
teu di parak mangan mamahat kintangan di parapatan hapunten mah ning lindangan abdi hapunten samodaya kalepatan ibu wakil ate kalepatan pasir koja karapita pita pakeun adeni mandiri teu dibantu abdi sumaja pamitan nyangakeun wilujeng kantun bebek balap kosambi wilujeng kantun sakitu mah sakitu nu kapihatur ti rombongan gentra balik Bandung tilu pilih ayah abang peng kalepatan hapunten kasadayana hapunten kasadayana pilalayan tuntung pecu kararas daun manggala kararas cau manggala pilalayan urang kosambi mugi sing emut hapunten kasadayana neng cinta kasadayana yang aya we apasna teh heueuh munur sok geranya hareup ka dieu aduh sadaya-daya kaula nunun saha anjeun tong nyebu saha anjeun piraku teu apal kana sora sok tepujud kaula waduh ai salira ngan ikut campur wae kana urusan ieu bongan anjeun teu sadar diri anjeun salilana ngancam pati ka Semar Badanaya ieu numayahan malina Semar syariatna Semar hakikatna akhlak laku lampah anjeun syariatna Semar tapi hakikatna pa akhlak laku lampah anjeun wayahna anjeun dina waktu geura nyingkah ulah aya di dieu ngan geura tarima supata ti kaula 40 peting moal nyaho kidul kawetan kalaban kulon bumi moal narima ditingsaku suku anjeunna salila 40 poe moal mangih kadaharan salian ti buah kai moal mangih nginum salian ti saibun geura tarimakeun yang saha itu ulan wa hah wa wala ya wala wa naon kulan mimitirna tungtungnaan mimitina tungtungnaan rawing ge atuh mah ge deula mimitina tungtungna en rasman padahal mah geus apal aing teh mimitina tungtungna sahwin
Tama tukang rebab. Sang yang rancasan. Sang yang rancasan hirup kene lain hirup marakayangan. Tah ieu teh ku kapanasaran dirina apan maotna teh di mata teh ku panangan ieu rancasan teh. Jadi paeh marakayangan. Ayeuna teh jadi bumi teu narima kadatangan dan sanepi kana waktuna kurusak awak we. Dijeje we jadi teh sampurna. Jadi loba kapanasaran mun Del. Jadi nu loba kapanasaran mah beureunan paehna sok marakayangan. Heeh, menta kejang sok mau penghirup kapanasaran teh beureun kahayang. Beusi sia kana marakayangan kahayang teh geura laksanakeun. Mung penghirup sok soleh hayang naon-naon oge. Mengpeng budak can kawin kayak geus kawin mah kudu eling ya wisi marakayangan sok hayo sok si soleh gembreng-gembreng ameh pasea balikna cah supata ditaribakeun Semar dina lalampahan ieu anjeun teu beunang dibulak ditangting dikolak ku diri kaula tapi awas isuk jangening pageto 3 bulan 14 poe bakal aya lalakon lalampahan cepot mahpar didinya Semar bakal lengah ti anak-anakna dikolak ku aing sia dan cepot mahpar teh dedengean cepot ngampar mahpar ngampar cepot ngampar aing ngampar teh dagang san nyohot cepot teh bakal dagang endog eta mah dagang naon deh boh dagang pangabisa boh dagang ilmu meureun anu dagangna cepot teh nepikeun ka murka teh jadi kolot meureun bapak teh nengang ti anak-anakna kadinya ukuranana jabarkeun teu bapak teu ngomong-ngomong Pak sadar Semar ayana kamuing geuning ieu teh pun bapak kulan diterima kasih Ismaya mah geuningan Pak ka manusia nya ngakesemah pangabaktos ka para dewa dukong amartana maya ieu mah aki silaing gelarna Sang Hyang ku geulikna diterima ince yang sepot aya kapala ikulan tok dipenta akinya ka maneh 14 lengkah ti dieu maneh bakal anu ngangkat jadi PNS ya jadi PNS di Satpol PP ngaburak barik trungtung diterima dabala hayang naon nyunkeun palai meser dorongan baso ulah ke kabeli 14 mana bakal boga anak buah mamawa dorongan baso Del tanyakeun heula dagang baso atau boga dorongan boga dorongan baso basoan mah jeung naon nya ieu teh ieu teh gaduh dorongan baso aya basoan eueuh nya keur aya nya dorongan baso diisian samangka da teu pugu hayang digawe di Alfa yang Alfamaret jadi kasir teu bisa ngitung duit kasir ieu nu kasir nu ngaliang tukang duit teu bisa jadi tukang nuduh-nuduhkeun duit balanja puguh teu nyaho merek-merekna hayang biskuit kumaha mun dibere soklin nya hayang digawe di Alfa kira-kira hayang jadi naon nya nu gajina unggal poe lah itu balik mah duit nya mun kitu modalna kudu boga piribit
cicingna dia hareupeun alpa sok jadi tiap nu ngagajihna tiap nu eureun hareupeun alpa gede gajihna gunukeun saminggu bakal menang ratusan ribu modalna piriwit piriwit rompi jeung paneungeul piriwit rompi jeung paneungeul ai piriwit ditaheureun rompi ciri khas ai teh teungeul besi teu mayar nah ditimbang Semar hampir cucu lagetan timbangan satadin Semar jeung Togog ditimbang mun berat ka Semar pangesidunya loba nu areling berat ka Togog pangesidunya loba nu sarakah ai mimitina mah Togog nu di luhur teh ngan pas ka 3 kalina alhamdulillah Semar nya Semar jadi di luhur sakit 2 poe ti ayeuna nini maneh ulang tahun yang rek ngawuduk ulin ka ditu urang balak ke Serak Kanjeng Aki sakalian hibur kumaneh cepot tina waktuna nini maneh ulang tahun hibur cepot make badut urang ngahibur nini ulang tahun babadutan jeung si Bombom tong si Bombom masuk pulang paling pulang paling jeung si Alpu nuduh ka si Bombom nuduh ka si Alpu mana nu denger jang data di ge mah gogonyakannya ucu gogonyakan ulah janten ejekan atuh urang ti kawit dikeun ka akhir mugena kaselamatan kapalai warga kosami ngayakeun hajat syukuran mugi cindi kumpul ku Maha Agung dijabah ku Maha Kawasa cing lancar kapalaina cing tina kanan Gusti muga ngabulkeun nya cu atuh urang anu bade pamit mundur di dieu mugi di perjalanan anu kaselamatan kirang langkungna ti keluarga Bale Bandung 3 hapunten samuding kelepatan kirang bararame ganeng mah piraku teu kapake datos ti birek deui titip saur ti wasaromongan ulah aya bahasa bosen dihibur ku Bale Bandung nya cu insyaallah upami urang dikeresakeun ku Maha Kawasa panjang yuswa tangtos iraha sareng di mana ge urang tiasa tepang deui hatur nuhun ka kasepuhana Bampeng pangangkenanya ucu katampi pisan gintunana ku wa teu tiasa ngawalas mugi-mugi Allah anu tiasa ngawalas ka anjeunna nya ujang cu kasadayana urang sami widujeng Kang Denina kain kapangarsa Bapak Ustadna kitu jang urang tutepe ku doa sakan autang tayung hibar pang doa kapibana kurang sadayana nya ucu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar kembang binetik sedenganya makaras lebaran sari merdeka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balepa di belah wetan tangarasang surya sakadapan deui Benar. Hayam raung kong korongok nunggu waktu pucak pacok tilas gogonjakan. Hapunten sabudayaning kalalepatan cak urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot tinggalkeun. Urang teudeun di haneuleum sieum. Mangsa datang urang samper deui. Sapu nyerek pegat simpai paturai patepang deui. Pileleuyan kanca cak permios.